Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wilujeng enjing barudak kelas 2. Dinten ayeuna urang tepang deui sareng Bapak Rudi dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris didugikeun kanggo bahasa Sunda kelas 2 pangajaran 4 nyaeta ngeunaan pangalaman anu matak nineung. Barudak, naon anu disebut pangalaman teh? Pangalaman nyaeta kaayaan anu pernah kaalaman ku nyelira atawa ku batur. Tempatna bisa dirorompok nyaeta di imah, di sakola atawa di tempat anu ditangtukeun. Rupa-rupa pangalaman. Rupa-rupa pangalaman. Kahiji pangalaman pikabungaheun anu ngajadikeun urang atoh oge gumbira. Kadua pangalaman pikasediheun nyaeta pangalaman anu ngajadikeun urang sedih jadina langsa. Anu katilu pangalaman pikakeuheuleun eta mah sok ngajadikeun ambek jeung sok nyarekan. Pangalaman di sakola. Hidup tangtosna tos ngalaman sababaraha waktu kapengker di sakola. Oge pernah aya di bangku kelas 1. Tangtosna seueur pangalamanana. Ayeuna Bapak bade ngabahas naon wae anu disebut lingkungan sakola. Kahiji nyaeta kelas. Kadua aya buruan halaman sakola. Katilu taman anu disayogikeun di sakola. Tah eta tilu tempat teh pernah ku urang ditincak jeung ngalakukeun hiji kagiatan anu matak ngajadikeun pangalaman keur barudak salila aya di sakola. Ayeuna urang nembangkeun pupuh. Pupuhna pupuh pucung. Judulna beberesih di kelas. Barudak tengetan tulisanana tuturkeun cara ngalagukeunana. Baris kahiji. Kawajiban beberesih saban minggu keur sakabeh siswa awewe rejeung lalaki di sakola sarerea kagiliran. Beberesih jero kelas geus tangtu nyapukeun runtahna tong nyesa najan saeutik bakal betah salila urang diajar. Eta tembang pupuh anu tiasa ku Bapa didugikeun. Alhamdulillah materi pangajaran ka-4 atau rengsek ku Bapa didugikeun. Tugas di bumi hidup ngerjakeun pancen soalna aya dina kaca 44 dugi ka 56. Waktosna dugi ka 2 minggu kapayun. Mungkin insyaallah 2 minggu kapayun tepang deui sareng pangajaran anu enggal dina bahasa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.